Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya dina danget ayeuna urang tiasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan sadayana aya dina sehat walafiatnya salamina. Kanggo dinten ayeuna urang medar contoh karangan bahasannya. Ieu aya contoh karangan bahasan tradisinya sakumaha anu ku urang teorina parantos dibahas dina laungan satu acana. Judulna tradisi ngurus orok. Orok teh budak nu kakara lahir. Ngalahirkeun disebut oge ngajuru atawa ngababarkeun. Biasana proses ngalahirkeun dibantu ku paraji atawa indung beurang. Ayeuna mah geus kahitung langkanya lantaran geus aya bidan atawa dokter kandungan. Sabada lahir aya adat kebiasaan atawa tradisi ngurus orok. Sanajan kiwari mah geus langka dilakukeun, utamana di dayeuh atanapi di kota. Adat ngurus orok teh loba pisan unak-anikna. Dimimitian tina indung budak lamun geus karasa beuteung ieu teh nya tradisi teh. Paraji siap-siap rek nulungan nu ngajuru. Tanggeus lahir, orok teh disimpen dina nyiru. Biasana bari ditutupan ku samping batik. Indungna dibersihan tina segala kokotor. Bali jeung tali ari nu nempel keneh gitunya nu napel dina beuteung orok teh dipotong make hinis kalawan ditandean ku duit kencring. Terang hinis awi bagian luar geuningannya nu hejona eta kan seukeut gitunya disebat teh hinis. Tah eta teh dilakukeun cenah supaya beunghar jeung loba rezekina. Tanggeus dimandian orok teh digebrag atanapi ditenjrag. Sanes orok mah maksa teh tempat anu aya di caket orok eta biasana arah caket mastaka atanapi sirah orok eta. Saha dilakukan ku paraji teh 3 kali cenanya, tapi salian teh digebrag tiasa oge dilakukan ku cara mebet-mebetkeun halu karena pangarih. Terang teu kabayang halu pangarih gitunya di lumur mah insyaallah masih kena aya. Kanggo nu acan terang tiasa milarian lah dina kamusnya ada rajin atuh. Tah eta teh maksudna sangkan orok nu dilahirkeun teh engke pas gedena teu reuasan gitunya jadi wanian. Geus kitu orok teh dibaluran ku koneng meunang ngagerus. Satuluyna kakara ku kolotna diadanan, kalawan ditompokeun lebah ceulik katuhu, tur dikomatan lebah ceulik kenca. Diadanan jeung dikomatan teh cenahnya tujuanana sangkan teu ngadenge kagorengan. Orok dijaga tina pangharewas jin atawa setan. Biasana saterusna ku paraji oge sok diparancahan deket hawu aya babacaanana khususnya ke Geramangga. Tuh milarian di referensina nu sanes. Tah salajengna nya halis orok oge sok diulasan ku bawang bodas cenah meh hasilna melengkung kitu nya jadi sae ngabentuk henteu kedah dikurud gitu. Liwirna diolesan madu tujuanana sangkan amis budi sarta tara ngomong kasar. Satuluyna kakara dibedong tuluy disarekeun di barengan ku indungna gitunya. Salajengna cenahnya sangkan orok salamet sok diayakeun upacara salametan. Tah lamun orok kira-kira umurna teh 4 nepi ka 7 poe sok diayakeun salametan puput puseur. Puput teh nya coplok puseurna udelna gitunya atanapi bujalna. Biasana budak teh dibawa keluar imah nepi ka pakarangan janten henteu wakat tebih-tebihnya di sekitar halaman weh gitu. Tah lamun orok kira-kira 10 dugi ka 15 poe gitunya. Orok teh ku paraji sok dimandian gitu. Cai keur ngamandianana teh dicampur ku talawengkar menang meuleum terus daun limus jeung kalakai daun cangkring. Eta teh tujuanana cenanya pikeun ngaleungitkeun bulu hiang orok bawaan lahir teh. Satuluyna nya lamun orok umurna teh kira-kira 40 poe gitunya tadi sabada puput puseur sok diayakeun salametan deui, salametan nyukuran atanapi cukur rambut. Biasana sok dibarengan ku akekah oge gitu tah. Orok lalaki dipangmencitkeun 2 domba
lamun awewe mah cukup we hiji jadi mah saminya sareng syariat Islam. Acara nyukuran sok dibarengan oge ku ngabubur beureum jeung ngabubur bodas. Biasana bari dingaranan saluyu jeung kahayang kolotna. Matak sok aya geuningannya omongan ulah sok ngarobah ngaran mun ngabubur beureum ngabubur bodas kitu cenah nya ieu tiasa janten kasang tukang lare sapertos kieu. Dina eta syukurannya orok teh dipangmacakeun ayat-ayat Quran tur didoaan. Orok diais dikurilingkeun ka sakur nu aya dina riungan. Biasana teh dibarengan ku awewe nu mawa bokor. Terang bokor biasan bokor teh sapertos mangkok kitulah nya. Biasana mah tina batok. Tah si bokor teh dieusian ku cai kembang terus perhiasan emas oge guntingnya pikeun motong tadi buuk orok gitu. Si orok dikurilingkeun ka sakur nu aya di dinya jadi gantian gitunya ngagunting tadi rambut orok sakedik ewang. Biasana bari macakeun kita berjanji matakna eta acara teh sok disebat oge marhabaan nya kantos nguping aya istilah urang marhabaan heula yeuh. Cindekna tradisi ngurus orok teh hentengan sakadar kebiasaannya seueur hikmahna gitu. Nu kahiji orok kudu diadanan supaya bisa kajaga gitunya tina gangguan atanapi pangharewa setan gitu. Terus orok oge nu lahir sok digebrag eta teh sangkan teu reuwasan jeung borangan kaasup jadi boga kawani gitunya. Terus oge rupa-rupa pakakas nu dipake eta saleresna ngan sakadar lambang gitu disangkan orok teh alus laur hade ome. Kaasup orok dingaranan anu alus lantaran ngaran pan sarua jeung doanya. Geus gedena dipiharap orok teh bisa hirup hurip waluya jadi cager bager bener pinter tur singer kitunya. Eta contoh karangan bahasan tradisi judulna tradisi ngurus orok. Upami ku urang dipatalikeun sareng pokok bahasan anu ku urang parantos dipedar dina lawungan sateracana mangga kusadayana tiasa dicindekeun nya kinten-kinten tina teknikna lebetna kanu mana gitunya tradisi ngurus orok teh. Saartos tadinya urang maham contoh karangan bahasan tradisi, ieu aya lengkah-lengkah nyieun karangan bahasan. Mangga kusadayana tiasa diperhatoskeun nya. Anu kahiji, urang nangtoskeun tema atanapi jejer. Jejerna pan perkawis tradisinya. Eta mah tos ditangtoskeun. Terus nu kadua, nangtoskeun tujuan. Anu katiluna engke urang ngempelkeun bahan. Tah anu kaopatna tina bahan anu tos dikempelkeun teh dipilih nu mana nu kurang diperyogikeun. Anu salajengna ngadamel kerangka gitunya jadi rangkai karanganana disusun heula anu engke salajengna dimekarkeun gitunya jadi urang ngamekarkeun rangkai karangan nu urang tos disiapkeun. Tanya langkah-langkahna jadi lengkah-lengkah nyieun karangan bahasan. Tah perkawis judulnya perkawis judul mangga eta mah kumaha raosna urang gitunya nah bade ditangtoskeun tingawitan keneh gitunya atanapi engke saatos rengse nyerap urang tiasa nangtoskeun nyalira gitunya kinten-kinten naon judul anu loyog tur matak pikatajian anu maca tina karangan urang tadi. Tah ieu salajeng nanya janten saatos tadi urang maham perkawis contoh karangan bahasan tradisi teh nu sapertos kumaha kanggo salajengna mangga masing-masing tiasa nyobian ngadamel karangan bahasan tradisi nyaliranya nu aya di daerah masing-masing supados langkung kagambar. Katangtosanana nu kahiji pancen tiasa diserat langsung gitunya dina buku tulis atanapi diketik mangga. Anu kadua ukuran karangan tekeng panjang teuing tekeng pondok teuing gitu janten cekaplah sakaca dugi ka 2 kaca. Nu penting mah jelas strukturna gitunya janten aya bagian membuka eusi sareng panutupna katawis. Anu katilu tekeng hilap nganggo judul gitunya. Mudah-mudahan dilancarkeun dina midamelna. Sakitu kanggo labungan dinten ayeuna nya mudah-mudahan tiasa langkung paham elmuna oge manfaat. Atur nuhun kana perhatosanana, sehat salamina, sumanget salamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.